teu kudu loba-loba hayang dibere du. Nu penting mah diajak nih ngejo. Allahumma barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatina di sisi leuweung di banjurna make cai. Ibu-ibu aya keneh nu keur malaweung urang ulangi ucap salamna sakali deui. Bapak-bapak araya ibu ulang ngajawab teu bapak ditarosna ge bapak-bapak. Bapak-bapak araya kopina tos aya. Syukuran. Ibu-ibu berkata tos aya. Alhamdulillah. Sebab ibu-ibu masuk lobahu ulang-ulang lain hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi nu mawalan salamna ikhlas didoakeun sing panjang yuswana. Berkah rezekina, ageng milikna, tambah maju usahana. Ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الشرق والوفاء أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم leuleus kieu ngajawab Allah na tos dahar tos tua kado artos dikate tos entos bae. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anibu ila rabbikum wastaghfiru min dhunubikum wajtanibul ma'asi fi syahril haram. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para guru, para kesepuhan anu parantos sumpi dipaeun urang sadayana. Mudah-mudahan Gusti Allah diparanjangkeun yuswa dunyana, tambih-tambih kesehatan barokah ilmu. Aparatur pemerintahan desa Padarek anu diluluguan ku Kasito aya Pak Kadus kaleresan Pak Kepala Desa na teu sumping aya teu tacan sumping kami anu kusim kuning hormat reng-rengan pengurus DKM naon teh At-Taqwa DKM At-Taqwa
selaku sahibul bait. Tak lupa asadaya para panitia remaja masjid, kehilap ka ibu-ibu anu sami sumping, anu sami linggih, anu sami rauh, anu katinggalina mah wajah-wajahna bercahaya. Insyaallah sadayana calon penghuni syurga. Sabab kaciri wajahna teu boga geus boga hutang mah lieur deui. Laras kitu. Bapak Ibu sadayana anu kusim kuring DP hormat ngalangkungan ieu waktos ieu saat alhamdulillah tunduk waktu ningang mangsa anu lugina rehna ayeuna urang nuju mieli nuju memperingati peristiwa anu agung anu luar biasa anu can pernah terjadi sepanjang masa iwal ku Allah dipasihkeun ka kakasih kurang Kanjeng Nabi Yuna wa Maulana Muhammad nyatana peristiwa Isra sareng Mi'raj bertepatan ayeuna kaping 27 Rajab tahun 1445 Hijriah. Bingah ibu bingah tante naon kusabab bingah kusabab urang masih kene di pasihan yuswa di kadangat ayeuna Rajab teh nu diantos-antos kusadaya jalmi-jalmi soleh sakumaha Nabi pernah ngadauh dina salawiyos hadisna di mana lebat sasih Rajab geura minta doa ka Gusti. Naon doana tos masyhur kurang apa sadaya doana Allahumma barik bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dhunubana. Mangga sadayana Allahumma barik bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana ya sadaya jamaah mugi Gusti ijabah irobna sintam berkah kenging rizki nu barokah. Mangga sadayana Allahumma fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ighfir lana dhunubana. Angkat tangan sadayana amin amin amin. Allah Allah amin amin amin. Allah Allah amin 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 ya Rabbal. Alhamdulillah. Tos ngadoa mak biasa nama tos leres teh
dia teu kudu panjang-panjang ngaos mah anu penting mah meunang doa. Duit puguh keur ngadoa alah kana duit cenah. Halo daramang masyarakat Badalek gitu aja sabab ari tos wong nikmah ngajina ulah sok serius teuing matak sirahna kana turun kana panon jadi lu akhirna ngelai. Oh siap dikawitan ngaosna siap moal nundutan moal kabur ulah aya nu euy samemeh kuring anggeus sok biasana lamun anggeus lamun kuring can anggeus balik kuring ilu. Ibu bapak hadirin, Rajab itu bulan yang keberapa? Sok hitung ku ibu, bulan kahiji Muharram, bulan kedua Safar, bulan katilu bulan nu kasabaraha tuh sok kudu hiji-hiji 7 salah sawios bulan anu diharamkeun dimuliakeun ku Gusti Allah minha arbaatun hurum. Allah nyiptakeun 12 bulan nalika Allah nyiptakeun langit jeung bumi di antawisna aya 4 bulan anu haram minha arbaatun hurum salah sawiosna bulan Rajab. Hiji Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul, 4 5 teu apal heueuh ayeuna. Hiji Januari, beres Januari. Geus Februari, beres Maret, beres April, beres Mei, beres Juni, eta bulan sampai dibawa ke aran urang kabeh. Lahir bulan Desember si Desi lamun awewe. Lahir bulan November si Nopi lamun istri, lamun lalaki si Nopiana. Lahir bulan September si Septi lamun ismabergat, lamun awewe Septiani. Lahir bulan Februari si Febri lamun pamegat, lamun istri si Febrianti. Lahir bulan April si April ayah. Lahir bulan Maret, Maret heula, Maret tahun Maret. Maerot eta. Indomaret. Lahir bulan si Juni, si Yuni. Lahir bulan Juli. Lahir bulan Agustus. Nyakuri atuh. Alhamdulillah. Atuh teh sawios bulan urang ge da sok dipasihan nami. Lahir bulan Muharram kan aya nami si Muharram aya. Lahir bulan Safar aya Haji Safar aya. Aya bulan Rabiul Awal lahir bulan Mulud si Muludin eta. Si Mauludin aya. Maulida aya henteu berarti lahirna bulan Mulud. Lahir bulan Syawal si Syawal aya. Lahir bulan Hafid si Hafid eta disebatkeunana. Tapi alhamdulillah teu sawios ibu. Tah maksudna mah kieu kunaon abdi ningali kasadayana nuju ngetes dina nami-nami bulan ieu bulan Islam ulah kahilapkeun ku urang. Urang sok kadang kawis teu apal bulan-bulan Islam sabab bulan eta mah tara diangge. Bu kan mentana ge berkah berarti urang teh usia kudu berusaha kudu berhirup loba mudah-mudahan sia teh angkat sama insya gitu. Ibu bapak hadirin, Isra ini ku Allah ditakdirkeun dina sasih Rajab. Makana bulan Rajab tu bulan pikeun ningkatkeun kualitas amal ibadah urang ka Gusti sabab nalikana Kanjeng Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun nalikana Kanjeng Nabi diuji luar biasa ku Gusti Allah. Naon ujianana? Ujianana teu lepas tina kesenangan manusia. Urang sesenengna tina 3 ta. Naon senengna? 1 harta, 2 tahta, 3 Pak Kadus seneng teu tilu-tiluanana? Seneng. Ibu seneng tah henteu? Seneng.
hiji harta sahaja anu teu seneng harta leres henteu lamun ibu dipasihan duit kerasa tah henteu kerasa pisan komo lamun duitna bari lo tapi apakah dengan keuangan menjadi bahagia belum tentu walaupun rumahnya bertingkat hartanya menjulang bangunan tinggi membentang dahar isuk sapopoe ejeng ren kaditu kadieu naik pesawat sakali-kali hayang empe-empe ti Palem boga salakina mata keran naksir istior akhirna degebogin tuh bahagia tah henteu makana baheula sok aya laguna baheula mah tahun 70 80 hati senang walaupun halo jadi uang itu bukan segalanya betul apa tidak tapi kita butuh betul kira-kira kalau ibu punya uang mau diapakan balanja dipasihkeun ka fakir miskin kersa tah henteu ka masjid tiasa kersa tah henteu disumbangkeun sedekahna tapi milihna nu tah gitu makanya Bapak Ibu hadirin sadaya harta itu bisa menjurumuskan kita ke neraka bisa mendorong kita ke surga kumaha urang tah harta memang kebahagiaan bagi kita Kanjeng Nabi diuji ku Allah nalika saat Isra Mi'raj melihat kaum muslimin ketika itu dalam kelaparan harta melambangkan kesementaraan nafsu duniawi sesaat ayeuna jalma rek boga duit sabaraha bae ge teu anggeus-anggeus leres teu ibarat bahasa padarekna bro di juru bro di panto ngalayah di tengah da sakumaha loba harta ge ari teu bersyukur mah tetep bae rasa kurang leres henteu makana ibu-ibu ulah neangan teuing mending neangan mending duit mending doa mending duana harta diuji ku Gusti Allah sejarahna kitu nu kadua ujian manusia teh tahta ayeuna seueur calon leres henteu eta teh harayang naon tahta ari tahta teh hayang jabatan sedangkan orang jabatan anu sajati nya teh jabatan camat kabeh ge calon naon camat teh sadaya gelar jabatan nu abadi nyaeta calon mati kabeh manusia bakal tak ada yang abadi ibarat kata manusia itu awaluhu nutfatun wa akhiruhu jifatun manusia teh awalna tina cimani nutfah apal teh nutfah wa akhiruhu jifah akhirna jadi bangke makana ulah aya dibangga-banggakeun lah manusia mah da sementara hidup di dunia mah leres teu badan pun tak berharga sesaat ditinggal anak istri tak sudi lagi sesaatnya jasa cek pakadus teh kawer dong artina tahta yang diambil oleh Allah kepada baginda Nabi itu adalah simbol dari pamannya yaitu Abu Thalib nalika kanjeng Nabi saat jadi Isra'an sadaya Mi'raj kanjeng Nabi diuji dari tahtanya kekuasaannya yang terbesar dalam dirinya yaitu pamannya meninggal dunia wafat Bu Abu Thalib sedangkan kita tahu Abu Thalib adalah sebagai ayah angkatnya Nabi sanu tersedih dikantunkeun ku mamangna anu ti alit diasuh ku kanjeng ku Abu Thalib sedih tah henteu sedih. Orang bangsa Quraisy itu melihat Abu Thalib orang yang berpengaruh, yang mengejek Nabi Muhammad urusannya dengan Abu Thalib, yang menghina Nabi urusannya serang Abu Thalib. Maka ketika itu wafat Abu Thalib. Tidak ada tempat bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Hasbunallahu wa ni'mal maula. Dicandak.
harta sementara, tahta juga sementara. Yang ketiga, yang Allah uji kepada diri Kanjeng Nabi melambangkan simbol daripada wanita. Naon cenah? Bahasa padrek nama termasuk nu hadidi lobana sabab ari awal mah komplit. Tapi rata-rata bapak-bapak sieuna ka ngaku tah henteu. Jujur abdi mah sieun bu ka istri. Naon sabab da istri mah makhluk, salah satu makhluk nu menakutkan. Tiba heulana ge identik makhluk anu menyeramkan. Kapungkur aya film namina Susana Cinder Bolong diperankeuna ku istri na ku pamaget. Jawab, istri pamaget. Tuh kan. Aya deui filmna baheula Legend Malam diperankeun aku saha? Istri. Mohon atuh. Aya deui nu sok naik nyata si manis jembatan Ancol tah. Eta ge kan film Legend diperankeun ku istri aku pamaget. Istri anu sok lulang lalang di tangkal hiji ka tangkal anu kadua namina Nyi. Istri teh pamaget. Oh, beda jeung pamagetnya Pak. Pamaget ngebajagoan teh tiba heula ge aya Superman, aya Batman, aya Spider, aya cek. Makana ari ibu-ibu mah jiga juri nya pantas atau pantasan lalaki penyakitan sebab istrina nyewot bae. Halo, wanita dihilangkan, simbol daripada Nabi adalah Siti Khadijah, istri tercinta, wafat meninggal. Ini sejarah asbabnya kenapa Nabi diisrokan dari Mi'rajan, karena ketika itu Nabi diuji oleh Allah dan lulus dari ujian yang ada di dunia, yaitu ujian yang terberat di antara kita, harta, tahta, wanita. Ujian itu tidak ada apa-apa aja bagi Nabi. Maka sadu tersedih kanjang Nabi dikantunkeun ku mamangna nembe sabaraha minggon dikantunkeun ku istrina. Maka ketika itu peristiwa Isra dan Mi'raj sebelumnya disebut dengan Amul Huzni atau Nabi tahun kesedihan bagi Nabi. Maka sejarah mengatakan Isra Mi'raj adalah salah satu hadiah yang terbesar dari Allah untuk kekasih kita, memberikan refreshing, jalan-jalan. Ibu lamun rek diajak ku bapana jalan-jalan seneng tah henteu? Diajakna ka mana? Ka sawah. Alhamdulillah masih kayak diajak ka sawah. Sok dibelikeun baju tah henteu? Kredit paling oge. Sok diajak nyeblak tah henteu? Baso tuh Pak, istri mah diajak ka baso bage bunga Pak. Teu kudu loba-loba hayang dibere du. Nu penting mah diajak nih ngejo. Halo. Selah kuring rek ngadeg saeutiknya. Halo. Raskeun ieu teh. Kan ngaji ieu mah. Raskeun? Jadi ujian pikeun manusia sabaraha? Hiji harta, dua tahta, tilu wanita. Nabi diuji oleh Allah lulus. Maka ketika itu diterangkan dalam beberapa kitab ngaji santri, ada namanya kitab Dardil. Di situ ada Qissatul Mi'raj. Memang sengaja Allah ingin memberikan tarwiyah, memberikan perjalanan hiburan kepada Nabi supaya Nabi terhibur. Jibril, tolong kekasihku bawa ke sini. Aku ingin berjumpa dengannya. Sudah kangen dan rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
Maka ketika itu diisrokan dan dimi'rajkan, dua bahasa yang berbeda, dua istilah yang berbeda, isro jeung mi'raj. Jadi lain sakata tadi dua kata, diisrokeun jeung dimi pertarosanana masyarakat padarek apa henteu namina isro jeung mi'raj. Aya mang isro aya teh henteu aya baheula mah aya misra. Ari naon misra teh naon? Eta lain kan lamun misra pasti mi'raj, lamun isra tapi i'raj dina susunan bahasa. Jadi mah isra jeung mi'raj. Ari isra teh secara lughah mah perjalanan di malam hari, leuleumpangan. Ibu ti bumi ka dieu geus isra, bapak ti rompok ka dieu geus isra. Peuting-peuting misalkan meuli rokok ka warung eta bapak geus isra secara lughah mah. Heueuh atuh. Dan isra teh leuleum saro siru. Seueur parentah nanti Allah siru fil ardi, geura anjeun leuleumpangan di muka bumi, ulah cicing bae cindetan di imah. Makana jadi jalma teh ulah jiga patmah, ari patmah teh ngajepat heueuh atuh. Geurang beka dieu ka pangajian minimal mah atuh sosialisasi. Tah rek aya pemilu teh ulah cicing, geura neangan dukungan, neangan duit mah. Dasar ibu-ibu tuh tadi duit bae. Neangan dukungan atau sok coblos tadi PPS ke ketua KPPS, Bu ulah gol. Gunakan hak pilihna cob, ulah biasana dicoblos geura nyoblos, Bu. Terus tuh pilihan terserah lah, Ibu udah paham semuanya, betul? Sok pilih bismillah, doakeun mudah-mudahan urang kenging pamimpin anu amanah. Amin gitu. Amin gitu. Heueuh tuh. Nu penting mah meunang hidayah. Halo. Halo. Kuring mah lain ngajak kebenaran. Sok. Betul apa tidak? Sampai mana tadi teh? Menang. Doakeun ku ibu bulan Rajab sok ngadoa ka Allah. Insyaallah ibu mah saroleh, bapak saroleh sadaya ahli surga, doana diijabah ku Gusti Allah. Sok doakeun doa-doa anu saleh. Nya Bu, menang pamimpin anu adil, anu amanah. Sahabat pemilih namanya. Betul? Sok pilih di antawisna terserah ibu lah. Terus ulah kampanye dan temenang aya KPP. Aduh. Henteu atuh capek ieu. Sakieu be capek elehan. Teraskeun ya. Teraskeun. Jadi Isra itu leuleumpangan secara lughah. Sedangkan Mi'raj alat paranti naik, bahasa Mi'raj teh isim alat. Mi'rajun ta, ma'rajun mi'rajun, cek bahasa santri makan gitu. Aya bahasa tasrif istilahi anu kapinggir aya fi'il madi, terusna aya fi'il mudhari, aya masdar, aya isim maf'ul. Geus teu ngarti ibu-ibu mah nu kitu mah, nu penting mah apana fa'ala yaqulu fa'lan wa maf. Nyaho apalagi dahdaro yudahdiru dahdiran. Hari isuk-isuk ibu-ibu ningali si bapak dah sabab ngel alhamdulillah sallu ala Muhammad. Mi'raj teh alat pati naik, tapi Allah tos masihan kauninga ka urang sadaya yen Isra Mi'raj diabadikeun momentumna dina kitab suci Al-Qur'an. Tingali Quran surat 17. Surat naon? Jangan we, geus lila lah, jangan kudu dibere nyaho bae geus. Quran surat 17 ayat hiji. Quran surat 17 teh namina surat Al-Isra. Tuh aya nami surat Bani Israil artina. Tapi nomor suratna urutanana dimulai Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran eta teh 17 nomor 17 suratna.
Cing kira-kira lamun ningali sareng ngadangu 17 emutan urang kana naon 17? Tuh 17 salat mah lain 17 naon 17 naon rakaat. Urang menang KTP bisa nyoblos nomor sabaraha usiana. Nah selain di bawah 17 mah kan menang job. Tuh, luar biasa henteu. Urang Indonesia merdeka kaping sabaraha? Tuh 17. Al-Quran diturunkan kaping sabaraha? 17. Salat sadinten sawengi sabaraha? Tingali surat Al-Isra 17 ayat anu kahiji ngeningakeun kieu Allah secara terminologi Allah istilahna tos ngeningakeun dina Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Balik deui. Karunya ieu na tuh mutar-mutar baik geus cicing belah di dieu supaya nyantai bisa ngopi tos kameramena karunya luak liuk bae kena keder operator nanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah wallahu a'lam bil murad. Kalimat ayat eta diawali ku kalimat subhana. Ulama mentafsirkan bahwa subhana ini bukan ayat sembarangan, tapi ini ayat yang luar biasa. Dengan subhana berarti ada peristiwa yang sangat luar biasa. Ari hartosna subhana teh maha suci Allah. Karena orang ya dituntun ku para ulama dipiwarang maos tasbih tilu jenis watasbih. Di dia diamalkeun teu tilu tasbih eta. Naon ayeuna tasbihna? Subhanallahi raufir. Teu apalnya. Para ulama tos mentafsirkan di mana sasih Rajab amalkeun tilu tasbih ieu. 1 sampai 10 subhanallahil hayyil qayyum. Oh, baru tahu Ibu. 10 nu kadua 11 sampai 20 malam Rajab subhanallahil ahadis somad. Ayeuna terakhir dawamkeun 100 wangsulan subhanallahi raufir rahim. Tos eta teh tos beres sakadap deui. Mung dina bulan Rajab supados urang ayeuna kenging pahala mangga amalkeun satacan beres sasi Rajab 3 dintenan deui subhanallahi raufir rahim. Tuluy urang minta hampura ka Gusti sakumaha doana robbighfirli warhamni watub alhamdulillah si apa amalan dina sasi Rajab. Kembali lagi kepada ayat tadi bahwa kanjeng Nabi saur Allah dina firman-Na tos diperjalankeun ti Masjidil Haram ka Masjidil eta teh terminologi bahasa secara istilah yen Isra teh perjalanan ti Mekah ka Masjidil Aqsa di Palestina Baitul Muqaddas. Ku Allah diperjalan sabab apal hati Nabi sedang sedih, maka ku Allah diberi hiburan. Hiburan ini bukan sembarang hiburan, lintas dimensi alam. Lain di alam dunia wungkul tapi lebet ke alam anu sanes. Lain alam peti perak bahdukun lain. Apal tuh alam peti perak apa? Nah kumaha? Ada bahdukun sedang mengobati palbat. Konon katanya eta mah baheula laguna, ayeuna mah geus teu aya lagu nu kitu, ayeuna mah asum-usum lagi ajojing Allah. Nya cemimin, cemimin teu? Cetitin aya? Ceiroh aya? Ceeli aya? Komplit katanya.
Ieu irmas naraon da ribut bae irmas cicing atuh. Ieu ka dieu neng ka dieu. Teraskeun ulah. Jadi Isra ku Allah terus dijelaskeun perjalanan tim Masjidil Haram Mekah ka mana? Di mana Masjid Aqsa? Tuluy mi'rajna terjelaskan, tapi ditafsirkan di beberapa tafsir mi'rajna Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, ke Lauhil Mahfud, bertemu dengan Allah, dan disitulah disepakati bahwa Rasul diberikan perintah kewajiban untuk umatnya melaksanakan sholat 5 waktu. Geus singkat nama kitu we lah. Makanya Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya lulus di baik. Bu deui Allah nah sing gancang. Allah sok. Ya. Ieu kunaon jadi maca Quran ku sabab maca Quran geuning kudu nyebat Allah kan parentahna kieu sar Allah teh wa idza quri'al Quran fasta'id billah, di mana anjeun maca Quran geura minta perlindungan ka Gusti. Jadi orang maos Quran atau ngadangu Quran urang teh disyariatkeun maos disuruh nage minta pituduh pitulung ka Gusti. Jika ibu neangan sesuatu pas katingali aya beurit di imah naon dipanggil bapak bener tah henteu kadab sieun kana beurit minta perlindungan ka sa ka salakina nu disebut saha salakina bener henteu tah kitu berarti sebaik-baiknya perlindungan adalah minta perlindungan kepada itu a'udzubillahi minta perlindungan dari godaan setan yang nu bisa ngelehkeun setan teh saha? Allah. Pak Kiai moal bisaeun, Nabi jeung Rasul ge teu bisaeun. Nu bese ngelehkeun kekuatan setan hanya Allah. Maka sebaik-baiknya perlindungan adalah minta perlindungan kepada. Maka ketika Al-Qur'an diucapkan, maka kita pun harus minta perlindungan kepada. Halo. Sok giringan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kumaha? Aya nu Allah, aya nu bismillah. Itu kumaha? Mohon giringan. Sok. Mohon bismillahirrahmanirrahim. Sadayana maksudna teh sadayana sabab aya nu cicing keneh Masya Allah sadayana mah ulah diikuti teu ulah sadaya teh sadaya teh sabab nu pengker cicing keneh bapak-bapak balalem bae betul apa tidak. Sok deui ucapkeun sekali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sakali deui apal tah henteu? Ya engke teh ibu-ibu teh tarawas untuk datang teh tadi rajaban sasin eusina jadi itu teh karang naon sih eusina ya kitu bae jadi datang ka dieu teh moal beunangan bener tah henteu makana engke teh ditaros ku ibu teh anu tatangga teu datang salaki ibu nu cicing bae di imah mah tadi katos rajaban menang naon nya kitu bae ya kitu jawabanna ge heueuh leres teu naon eusina ya kitu ah jadi ku sabab cerdasna ibu jeung bapak jawabanna nya kitu jadi minimal ibu teh bisa ngajelaskeun makana keur ngaji teh kudu bisa
ari ngaji kudu jam ulah bari yang ngoprek komo lamun ti beras hare sing digondol kelong salatullah ala toha salatullah salamullah ari jalma sok nyeri hati komo lamun teu kabagi be nu disalah kenapa RT nu kitu teh goreng sia salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin laskeun naon salawatna oke enjing tos persiapan dawangina bade aya pangan ibu-ibu ngadarak-daran dan ustadna kasep salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta An-Nisa Al-Qur'an. Ieu nu matak urang sadaya kumpul di riungan teh nuju mieling peristiwa awal mula kewajiban salat 5 waktu. Kusabab manusia mah hirup di dunia teu leupas tina waktu, maka urang teh kudu apal waktu. Pertanyaan anak naha urang geus salat henteu dina waktuna tah henteu. Kan urang mah kadang-kadang salat duhur ka asar, salat asar ka magrib, salat magrib kana isya. Pantesan hidup teu barokah sangsara bae. Datang waktu adat ongkoh-ongkoh be di sawahnya di sawah, di kebonnya di kebon. Allahu akbar, Allahu akbar. Di dia adana kitu tah henteu. Ya sarua bae adan mah nang beda nu ngalagukeunna mah nu ku aki-akinya beureun beda nu jama cadel oge beureun beda bener henteu lamun nu ngora beureun bedas mun ku aki beureun ngadereg gitu ya nyekel mikna oge makana nu ngora kudu adan ye Irma sok adan ya mun bisa mah adan nu 5 waktu teh ya pas dongkap adan kira-kira darongkap tah henteu nya henteu atuh adan heula ta beres adan ta satacan adan datang ka masjidna jawab tanggeus adan nya syukur adan geus adan nya di imah ke makana sok aya pupujian di dieu mah eling terus aya begitu jadi aya teruskeun hayu terus tuluy eta nu pupujian teh kira-kira daratang teu jamaahna nya henteu da di imah-imah nu di kebon-kebon nu di sawah nu lalajot TV ari adan mah kadang-kadang teu dipirengkeun ari kalimat innalillahi masuk kadang-kadang didengekeun leres TV nuker ngalajot TV terus bela lajo nuker nyangkul nuker nandur adik keur kadang-kadang innalillahi paehan TV na paehan saha eta nu pae langsung keluar ngot be nanyakeun saha pake sa cenah kumaot si anu oh heueuh geus kitu bae boh nyamper boh teu mah hanteu cing kira-kira lamun adan teh lamun mirengkeun adan kaluar tah henteu nya henteu urang mah biasa bae
makana diganti pupujana eling eling umat teu eling titah berjamaah kalah cicing di titah ka pangajian kalah sibuk weaan titah sholawatan kalah nonton YouTube ilahi lastulil wala aqwa ala naril fahabli wafir fa innaka ghafirud dzambi. Tak ieu nu maka ngarusak hidup urang teh sabab teu bisa ngajaga salat. Dijaga salat urang. Namina oke Isra Mi'raj, berarti setiap peringatan Isra Mi'raj harus memberi perubahan. Minimal urang teh Mi'raj, ari Mi'raj teh kudu naik naon? Naik derajat, naik keimanana, naik dina segi kualitas ibadahna. Minimal beres di dieu teh berjamaah. Dari ngejar khusumah hese ibu hese kuring itu bisa hese itu bisa khusu itu bisa hese itu bisa khusu hese, betul tidak? Jangankan ibu bapak Sayyidina Ali saja dites kekhusuan susah. Bu mau tahu ceritanya? Mau tahu cerita Sayyidina Ali dites kekhusuan ku Nabi? Li, kamu bisa khusyuk apa tidak? Kata Sayyidina Ali begini, insya Allah bisa. Sebab sebelumnya Sayyidina Ali pernah melihat sahabat sholat, dipandang oleh Sayyidina Ali, kamu sholatnya tidak khusyuk. Terdengar berita itu kepada Nabi. Nabi akhirnya menyuruh, Li, setelah ini kamu ke rumah saya. Siap Nabi. Beres ke rumah, Sayyidina Ali tawarkan oleh baginda Nabi, Li, ini ada sorban. Sorbannya ada dua. Aya warna hejo jeung warna beureum. Warna warna hejo jeung warna beureum. Anjeun salat 2 rakaat heulali, beres salat sok pilih rek nu hejo, rek nu beureum, terserah, tapi mang hiji bae ulah dua-duana. Dan nu jadi mah bakal hiji. Leres teu? Ya. Nu jadi mah nomor lain ngan hiji salah naon warna hejo jeung warna pilih salah satunya, pilih satu saja. Lalu ketika itu Sayyidina Ali sholat pertama, rakaat pertama teu mikirkeun nanaon, teu emut nanaon, emutna ka Allah. Nu kadua, rakaat kadua beres kitu inget ieu Kanjeng Nabi nalika satacan salat, lamun geus salat rek milih nu mana. Dina benak Ali aya katingali kapireung ku Nabi warna hejo. Beres salat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung kajian Nabi, Li, hejo. Iya, kok Nabi tahu? Ya tahu, kamu sholatnya nggak khusyuk. Tuh, urang ge sarua, sholat ge teu khusyuk. Makana sholat Allah wa innaha lakabiratun. Sholatnya berat, makana mumpung berat, makana kudu berjamaah. Ulah kusos soranganeun. Jalma sholat sorangan mah cepet kagoda ku sehat. Dina jumlah rakaat nageh masih keneh mang-mang jeung was-was 2 ka 3. Aduh. 3 ka 4, 2 ka 3. Bener kan teh? Padahal mah sholat geus apal subuh 2 rakaat, ngolotok urang mah. Di SD geus apal.
Coba berapa jumlah sholat? Semuanya 17. Hitung. Subuh 2, zuhur, ashar, maghrib, isya. Terus apa? Tapi praktek nama oh, betul apa tidak? Sholat orang mah yuwaswisu fi, setan selalu membisikkan kepada diri kita. Makanya minimal berjamaah, nu teu husuk ge ka bawah husuk geus sugan-suganan tarima sholat urang teh leres teu. Susuganan ditarima ari syarat sah sholat mah ari tos kacumpur mah mudah-mudahan ditampi sholat urang ku Gusti. Makanya ulah sampai kejadian sholat seperti sholat yang Allah kecam dalam Al-Quran. Fawailul lil, cilaka jalman sholat. Jalman sholat kumaha nu engka-engke. Jadi bang, jadi tah kahade alladzina hum an sholatihim, sholatna lalai goplah tiga urang we. Duhur ka asar, subuh kalah kanjongjon. Anu kaberangan aya subuhna. Duhurna ngajak ka salon da ibu-ibu sok ka salon da. Asar main badminton pak kado sok main badminton di balai. Maghribna kalah nonton si Isya main handphone. Malam-malam bapak minta disemek. Isya main handphone, malamnya minta sholli wasalim daiman. Allah sholli wasalim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man. Timbul pertanyaan, kenapa yang suka mencuri, yang suka korupsi itu suka sholat apa tidak? Pertanyaannya, sholat nanu salah tak orang nanu salah? Bapak itu nu sholat gini masih keneh rezekina seret, usahana teu lancar, dagangna teu laku, salah jalmana atau salah sholatna? Jawab. Kahade ulah aya paham seperti itu ge jalma teu sholat usahana lancar. Itu ke jalma teu sholat usahana luar biasa. Kahade urang mah ulah sampai kitu. Eta namina keyakinan urang teh digoda ku setan. Urang mau kokoh we sholat. Urusan masalah rezeki mah geus diatur ku Gusti Allah. Fakir miskin mah lain kahayang sorangan estu kadaring pangeran. Maka lamun urang ayeuna sholat terus miskin, terus fakir kene, usahana tacan lancar, berarti Allah keur nguji kaseriusan urang yen urang lamun ditakdirkeun beunghar tacan siap. Makanya mending kieu terus berdoa kepada Allah. Maka sholat itu diniatkan dikir ke Allah, ingat ke Allah. Kira-kira lamun di dia masyarakat badarek mirangkeun ada dikir heula ta sholat heula? Jawabanana kumaha? Dikir heula ta sholat heula? Hah? Tah rubah ulah sholat heula, dikir heula kudu naon? Pantesan aya nu sholat lohor jam 2. Ayeuna sholat asar jam 5, Pak. Pantesan sholat baik, tapi sholatna teu dibarengan ku dikir. Ari dikir teh maknana eling ka Gusti Allah. Pas adzan teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deuh, aing mah geus duhur. Kan aya nu kitu aya. Deuh. Komo model patukangan. Model anu sok damel. Ditunggu teh adzan asar, apa geus asar geus beres gitu mah. Ditungguan teh. Sok ayeuna emutkeun ku ibu di mana adzan ucapkeun alhamdulillah geura ka cai wudu, tandak cai wudu ka masjid. Minimal berjamaah. Lamun salatna dibarengan ku dikir heula karek sok. Pantesan lamun sholat heula berarti padu ngadengekeun ngajauge hanteu nu ahina sholatna engke tah nu kitu fawailul lil musholli, cilaka jalma nu sholat.
nu salat bae ge masih dicilakakeun ku Allah, komo nu tara salat tarik kolot bojong kaso asawah mawarancakan beki kolot beki ngaco tara salat aya nu kitu di dieu. Oh siga babi nu kitu, siga naon, siga babi. Abi rek carita rek ngadongeng, ibu siap ngadangukeun, siap bapak siap ngadangukeun, beres ti dieu ibu uih ka salaki geura cerita ieu ceritakeun tuluy ngadang cenah ngadangukeun deui cariusan caroge dasar bapak-bapak. Jadi ibu siap ngadangukeun, siap beres ti dieu caroge taros siap ngadangukeun deui cariusan caroge. Masya Allah kapungkut tapi cerita makanya mudah-mudahan masyarakat Padarek arah di sholat sadaya lah ulah nu sholat naon sababna sholat itu wadahnya amal as-sholatu wi'aul amal. Jadi lamun urang teu sholat sakumaha amal naon bage wadahna cai wadah mah bahe leres teu tadahareun wadahna mah gebrong cireum atanapi kabalatak teu ngeunah leres teu makana nu resepah nu ngeureuyeun ngajina. Kantos kapungkur Nabi Sulaiman bercakap-cakap dengan sekelompok hehewanan kasatuan. Sabab Nabi Sulaiman terkenal dengan mukjizatnya pandai berbahasa atau mengerti bahasa kasatuan. Nabi naon namina? Pandai banget mengerti tentang bahasa binatang. Dikumpulkan kabeh sasatuan ku Nabi Sulaiman teh 4 jenis hato. Hiji aya hayam, nu kadua meong, nu katilu anjing, nu kaopat babi tuh. Emut teu? Nu kahiji hayam, nu kadua anu katilu anu kaopat ulah tarik teuing atuh juga nu resep ngomongna teh nu kahiji nu kadua anu katilu anu kaopat. Waduh sok puaskeun ayeuna puaskeun daripada di imah nyebutna kan resep kadenge ku salaki pas salaki ngomong teh anjing teu meunang eta sok ayeuna puaskeun nu kahiji anu kadua anu katilu anu kaopat. Waduh lekoh nyebutna ge ngeunaheun eta cerita ieu Abu 10 Bu kumaha ieu rahasia ulah ieu siap dugi tabu sabaraha tabu 11 siap tabu 12 siap tabu hiji sukep sampai ka subuh nyambung teuing kuring mah balik geus raskeun nya kapungkur Nabi Sulaiman ngumpulkeun 4 makhluk eta binatang dikumpulkeun hiji-hiji ditaros ku Nabi Sulaiman. Naon patarosan Nabi Sulaiman? Hiji Nabi Sulaiman manggil utusan hayam. Utusan naon? Sabab hayam makhluk anu kahiji. Cek Nabi Sulaiman teh ka hayam. Hayam ka dieu. Abdi rek naros ka anjeun. Mangga Gusti. Lain kitu hayam jawabanna hongkorongok. Nah hayam atuh. Nang kitu jawabanna. Hayam rek naros ka anjeun. Hongkorongok. Siap maneh hayam? Oh, percis siga hayam tah. Kirang langkung terjemahan kieu. Mangga Gusti rek naros naon? Ari anjeun syukuran henteu ka Gusti Allah saur Nabi Sulaiman. Gusti abdi syukuran diciptakeun ku Allah dijadikeun hayam cek hayam teh. Nah anjeun syukuran Nabi kuring mah daging ngeunah. Bisa ngendauk leres teu? Manusia kadang-kadang ieu nu dieu penggemar hayam kabeh da ieu. Leres teu? Osok kadahar hayam teu? Syukuran ka hayam. Maka lamun hayam mah moal bisa ngadahar daging
aya sate ayam, aya opor ayam, aya naon deui? Hah? Ayam goreng, aya naon deui? Sok sebutkeun teh naon? Ibu-ibu sok sebutkeun. Hayam sok dikumahakeun bae hayam. Geprek hayam, naon deui? Mie ayam, naon deui? Geus kitu bah kumaha ibu lah. Pokoknya teh si hayam teh syukuran. Gusti kuring diciptakeun ku Allah jadi hayam. Bulu-bulu nage manfaat kuring mah jadi naon? Pinter daripada bulu orang jadi naon? Bung teuy terus gitu. Di mana kuring ngendok-endokna bisa diteplok, bisa dimegarkeun deui jadi hayam deui. Kira-kira hayam heula tah endog heula? Endog heula tah ayam heula? Hah? Ari endog tina naon? Ari ayam tina naon? Geus moal anggeus-anggeus. Kirang langkung gitulah. Kuring mah syukuran Gusti diciptakeun ku Allah jadi hayam. Ternyata hayam teu sengaja nyerikeun hate ka sasatoan anu di sampingna naon? Meong. Dibandingkeun kuring diciptakeun jadi si meong. Tuh siga si meong. Meong teu tarimaeun jiga urang digorengkeun ku batur. Ngomong naon maneh hayam? Lain kitu meong. Kan eueuh sate meong, ayeuna ge sate. Kan eueuh goreng meong, ayeuna ge goreng. Oh heueuh nya akhirna gulung teu tarima. Sabab si meong ngarasa dihinakeun kudu jadi hayam. Akhirna gulung sampai kaina hayam jeung meong teu akur-akur. Bener teu? Sok aya teu meong jeung akur jeung hayam? Teu. Meong lamun aya meong aya anak hayam pasti didahar, dipaok. Makana aya kucing. Aya kabeh kucing garona. Gulung dipisahkeun geus cicing maneh hayam jeung meong. Hayam indit ka ditu, maneh alus geus syukuran keneh ka Gusti Allah. Ayeuna kuring saur Nabi Sulaiman rek nanya ka anjeun nu jadi meong. Meong ka dieu maneh. Meong jawabanna kumaha? Tah percis meong. Maneh syukuran teu ka Allah meong? Gusti abdi alhamdulillah syukuran ku Allah diciptakeun jadi meong. Nah sabab anjeun jadi meong, anjeun kuring teu bisa didahar dagingna. Tapi kuring boga sifat penyaah penyayang. Engke aya nabi akhir zaman nu bakal seneng ka kuring, bahkan disebatna teh meong mah makhluk Allah anu disebutna sato tapi dikanyaah ku manusia. Bener teu? Ibu-ibu sok ngaringu meong. Aya nu ngingu meong. Bahkan meong mah buluna ge bagus anu mahal, aya bahar daharna oge sama haleun dahareun manusia. Ari nu boga nama oncong jeung tahu, maneh nama jeung daging. Sok meong mah. Kuring mah syukuran Gusti diciptakeun ku Allah kajen dagingna teu jiga hayam, tapi kuring boga bulu alus. Engke bakal aya nabi akhir zaman nu bakal sayang ka kuring, bahkan sunah lamun urang ngingu meong. Cek saha teh? Cek kuring dan ngomong lagi kuring. Mah meong bisa ngomong gitu? Henteu atuh. Geus cicing ibu, cicing, cititin. Cititin teu? Cemimin? Codah? Mana codah? Kelaskeun ieu teh wios. Geus sampai cerita geusnya. Kelas ieu teras. Cek meong teh kitu. Geus atuh. Cek meong ngabandingkeun deui ka sasatoan anu sampingna. Kira-kira sasatoan naon? Wush. Nyebutna ka saha teh? Anjing cenah. Dibandingkeun kuring diciptakeun Allah jadi anjing. Cek anjing teh. Ngomong naon cenah meong? Lain kitu anjing cek meong teh. Gulung akhirna. Teu tarima jiga urang digogoreng ku batur. Kan teu tarima sarua ngabanding-bandingkeun. Pak, tuh jiga salaki itu atuh pasok mere duit. Kan akhirna masyarakat teh ngomong. Jiga urang ngabanding-bandingkeun salaki urang jeung salaki tariman teu salakina. Apa sok budang banding Bu? Leres teu? Salaki ibu teh kasih sayang ibu eta teh.
makanya ulah sok undang banding jika salaki artis tuh reality sih cerai tuh. Hah? Nya apal atuh. Makanya ibu salaki hideung ge tarima bae. Leres teu? Nu penting mah ngeureuyeun neangan duitna. Nu penting mah gede penghasilanana. Leres teu? Ieu mah hayang salaki jiga artis. Itu ngacah heula ibu nasah. Keur mah ini bari bari jeung kadaluar. Hayang kawin jeung artis. Taskeun ulah. Dipisahkeun meong teh jeung anjing sampai ayeuna anjing jeung meong kan teu akur-akur. Leres teu? Aya anjing aya meong pasti gulung teu akur teh. Makanya punya dendam. Sebab pernah ngabandingkeun meong jeung anjing. Lain kitu meong, nah heueuh atuh maneh si naon kaistimewaanna? Cek Nabi Sulaiman teh, cicing anjing hadieu maneh. Meong balik ka barisan maneh. Kuring rek nanya ka anjeun anjing. Anjing syukuran teu anjeun ka Allah. Anjing sakitu galakna dijawab ku anjing. Syukuran Gusti, kuring diciptakeun ku Allah jadi anjing. Syukuran keneh eta anjing. Kajen kuring teu jiga hayam dagingna bisa didahar, teu jiga meong diumuk ku manusia, sabab kuring mah sifatna najis mugoladoh cek agama bahkan anjing mah punten. Lain teu meunang ngingu anjing, nang anjing mah loba panyakitna. Lain teu bosa ngingu, teu bae ngingu nah cek agama najisna nu pangberat-beratna. Namun urang kena kana anjing, noel anjing berarti najisna bang beratna kudu 7 basuhan. Salah satuna ku taneuh sok ibu. Tapi kuring aya istimewana sok eta anjing. Naon? Kuring boga irung. Irung kuring sabaraha radius bakal kacium nu di pojok cemimin ceedoh ceeroh cititin lamun ayeuna mulukpuk kana irungna, mulukpuk kana liang handapna keluar angin kuring bisa ngambek. Sabab ibu-ibu mah gede hilap. Makanya anjing instingnya luar biasa. Ada orang yang niat jahat, saya tahu. Bahkan sampai sekarang dipakai anjing pelacak. Leres teu? Kuring istimewa ieu teu aya makhluk anu bisa jiga irung kuring cek anjing teh. Syukuran Gusti kuring aya keneh kelebihan dibandingkeun kuring ku Allah diciptakeun jadi bagong. Jadi naon? Jadi babi. Teu tarimaeun tah babi. Akhirna ngomong naon maneh anjing? Lain kitu bagong. Gulung deui. Akhirna anjing jeung babi sampai kaina teu akur. Bener teu? Leres teu? Sok teu akur. Da baheula kitu. Tuluy eta anjing dipisahkeun ku Nabi Sulaiman. Cicing maneh anjing, balik ka barisan, ka dieu maneh babi. Akhirna babi diterus ku Nabi Sulaiman. Ya babi, aya naon Gusti? Maneh syukuran teu ka Gusti Allah? Duh Gusti, kurang syukuran kumaha deui? Kuring sanajan teu jiga hayam, teu jiga meong, teu jiga anjing, kuring disebutna makhluk sato anu panggoreng-gorengna beureunan di antara nu opat. Naon sababna? Kuring mah hirupna sapopoe jeung nu kotor dan nu kotor nu pangresep-resepna ku kuring mah nu bersih mah teresep. Makana si babi mah sok hirupna dia lumpur. Leres teu? Nu kotor. Kajen kuring jalanna ka hareup bae teu bisa belok jiga awewe sen kanan belokna ka kiri. Sen kiri belokna berarti eta awe jiga kan lurus baik si babi mah leumpang teh bener henteu? Percaya buktikeun. Kuring syukuran keneh Gusti diciptakeun jadi bagong. Kajen makhluk nu panggoreng-gorengna di antara opat tadi kurang keneh dibandingkeun abdi ku Allah diciptakeun manusia nu taraso tuh cek sehat. Cek bagong berarti hakikatna lamun urang sadaya teu salat berarti leuwih hina tibatan sato. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'amu bal hum adall. Al an'am non hartosna engke teh pageto di hari kiamat loba penghuni neraka jahanam tina golongan jin jeung manu. Jadi ieu teh urang teh calon-calon neraka jahanam. Naudzubillah min naudzubillah, tapi lolobana tina golongan jin jeung manusia. Nu sakumaha cara Allah lolobana penghuni neraka tina golongan manusia teh hiji lahum qulubun la yafqahuna biha. Anjeunna boga hate tapi teu mirasa, boga hate tapi teu boga disebutna teh runtah. Non Bu? Runtah boga penyakit hate eta runtah. Non runtah teh nya sampah. Makana aya lagu dulu tumbang, laguna lagu panona alus irung aduh ditempoti handap digigir menik ngan hanjakal kalakuan jiga runtah kunta ganti tesirih na ungkap nah aku naon nu bangon lobanu nah aku naon nu geulis nyaho kabeh. Lahum qulubun manehna boga hate tapi teu mirasa. Naon maksudna runtah? Ai runtah teh singkatan ria, erna una ujub, enna namimah, tena tamak, tamak teh berarti sarua serakah, hakna hasutah, hatena boga penyakit hate. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Sallallahu neraka jahannam. Walahum a'yunun la ya walahum a'yun walahum adanun la yasma'una biha. Boga cepil tapi teu ngadenge. Jika urang adan ngadenge tapi teu dat. Tah eta calon neraka jahanam kitu teh. Halo. Di dieu mushola sabaraha kadus? 16. 10 mushola jeung masjid hiji. Jamaahna sabaraha hiji? Hiji aja nu datang. Padahal mah adan tiap waktu aya nu datang eta bae geuning aya suara adan ticak ketip patepihan nu deukeut adat nu jauh di horeng teh ngajak urang sina salat jamaah salatullah ala toha salatullah ala yasin cepak kadus teh kieu belah kuringna hayam jago hayam bi kokotak di tengah imah di dadago tedaek rek diajak berjamaah salatullah ala toha salatullah ala yasin punya mata tapi tidak melihat walahum absur walahum a'yunun la yubsiruna biha mereka punya mata tapi tidak melihat. Ieu urang ka dieu bulak-balik ka Masjid At-Taqwa kalewat ka sawah ngalewatan masjid ka sakola ka kantor ka ngalewatan masjid. Ari masjid ngalewatan teu di tempo-tempo acan, ari masjid ajabar jauh-jauh di jugjug anggang di teang didatangan sia teh. Rek naha ka ajabar rek selfie boroboh. Rek selfie soat mah hanteu heueuh. Masjid nu deukeut nu kudu dikunjungi mah. Ieu At-Taqwa ieu minimal atuh lalakina atuh kamarasi nu deukeut mah magrib isya mah da wayahna duhur nomor di sawah di kebon ngamaklum cek ibu nate geus magrib teh Pak enggak ka masjid antos ka sawahna tenang bae karek adan geus adan teh Pak itu tos qomat tenang bae karek qomat kan kitu bae geus qomat tenang bae aya keneh rakaat kahiji kebe rakaat kadua sok lila salatna teh naon sababna imamna lieur aing mah salatna nu pararanjang bener henteu ngomong ke taraweh keun ibu Ramadan biasa nu panjang dan pondok
Hari ibu senang nu panjang senang pondok. Hari ibadah hayang loba, hari pangalah hayang leutik. Bu, saya teh jalma anu teu ningali, jalma punya mata tapi tidak melihat. Masjid urang. Tanda-tanda aya di dunia teh masjid. Makana kunaon Allah milih tempat Isra Kanjeng Nabi di masjid ka masjid. Leres teu? Masjidil Haram ka Masjidil, berarti aya naon di masjid? Berarti aya keistimewaan di dalam masjid. Jalma di masjid mah sarehat salubur. Jalma nu gering sehat di masjid mah, nu teu bisa sare ujug-ujug sare di masjid mah. Heeh. Makana ulah hayang ka dokter, "Pak dokter, saya teh insomnia." Nah, tara bisa sare, enggak cicing di masjid kege sare. Loba hutang, pikiran stres, geus ka pangajian, da moal mikirkeun hutang ieu. Datang ka imah mikirkeun deui, teh kitu. Da buktina ibu nu mikirkeun hutang, isukan kudu masak naon kan teu dipikirkeun ayeuna teh, heeh. Isukan wayahnya kan poho di dieu mah, di imah mah ingat, makana ulah datang ka imah geus cicing di mas. Supaya teh inget sasa. Sallu ala Muhammad. Ulaika kal an'am, tah anu tadi teh boga hate teu mirasa, boga panon teu ningali, boga cepil teu mireng, eta teh kal an'am, tur Allah seperti sato. Tah eta nu buktikeun jalma salat teu salat, berarti jalma nu tara salat saluwihkeun hina tibatan sato. Naudzubillahi min. Kebanyakan penghuni neraka dari golongan jin dan manusia karena mereka tidak mendengarkan segala indera yang diberikan. Tak buta dua mata, namun tak ada melihat, tiada tuli telinga, namun terus yang buta mata hati, deng 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 deng, yang tuli kesombongannya. Ibu bapak, intinya seperti itu. Mari kita perbaiki perjalanan Isra Mi'raj ini dengan spiritual kita kepada Allah. Tingkatkan keimanan kita, kualitas kita, ibadah kita kepada susuganan kurang kalebetkeun jalmi-jalmi anu khosyiin, anu khusyuk. Sakuma urang sok diaos tah, ini wajjahtu lilladzi wal arda hanifa muslima dan seterusnya. Itu sholat, itu ibadah yang sangat luar biasa. Maka perbaiki sholat kita, yakinlah akan hidup bahagia. Maka kalau kita ingin hidup bahagia, perbaiki sholat. Rumah tangga bahagia, perbaiki sholat. Sholatnya baik, insya Allah rezekinya akan baik, hidupnya akan baik. Kalau sholatnya masih jelek, maka kehidupan kita akan jelek. Makanya sholat buahnya adalah inna sholata tanha anil fahsya. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Atur nuhun sudah perhatosanana, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.